Oke lur, selamat sore. Beh, ti isuk nepikeun ka sore teureun eureun hujan ya lur. Urang karak berangkat ya. Burit-burit ge ya terus ngurak mah jeung sulit. Cuman ya lokasina ya gede caina ieu lah. Gede caina ieu. Lokasina di Perlombangan. Mudah-mudahan ya aya babon ya di dia ya. Sugan aya milik. Nu penting mah urang ikhtiarnya. Burit-burit ge ya gas bae yang ngurak mah terus jeung sulit lur. Nek menang nek henteu gitulah. Penting nama berusaha. Oke, urang manggil liang ya. Sugan ayaan bae lur tah. Lobang mah iya lobang istimewa. Lamun cik bahasa Inggris teh mah lobang mewah gitu, lobang indah. Coba orang dicek sound heula ya. Nek orai teh nek naon eusina gegel tah. Bismillah. Hagra. Iya pernah gagal di dia pugulur ya. Urang jajali pancingan ya. Sugan daekeun nyaut di manehna. Ya orang rayu-rayu heula. Urang rayu-rayu heula. Sugan aya nyamber deui urang gas. Pernah mocel di dia pugu ya. Biasana belut lamun geus mocel sakali eta. Biasana eta 7 bulan eta lur moal daek barang dahar deui eta manehna. Kapok gitu. Ieu dicek sound heula ku urang kadang-kadang kebel ieu. Kudu dirorekan ki bae lah ke meureun geus gandeng manehna kara kaluar. Gitu. Memang bandel lamun belut geus gagal eta sok biasana gitu. Bandel. Hiji-hijina cara paling mun hayang beunang eta kudu dibongkar lur liangna. Gali sampai ka dasar ka ditu. Waduh lur ya doangna ya manehna ya bertahan di jero ya. Cenah paling ge ieu mah nu kamari teh cenah ya. Urang muriang cenah ngakan eupan nu kamari mah cenah. Gagal soalna ya lur kamari. Minggu kamari gagal mocel. Ieu diteangkeun deui ku urang ya sugan daek nyamber deui manehna. Oh ya malah ieu pasina mah ya manehna muriang ya di jero ya. Parnas tiris doangna ya. Aduh, gagal lur. Oke.